Di mana sia jadi ratu aing moal cicingeun. Aing rek nyiara akal tarekah pikeun ngaragrageun sia tina karatuan. Kumaha bae ge carana sia kudu ragrag, da kudu nage aing anu jadi ratu mah sia kurang ajar. Unek-unek betulnya. Kitu di antawisna unek-unekna Nyi Mas Purbalarang. Mung di dieu teu katara polahna, teu kat ciri kiceupna estuning biasa-biasa bae. Kitu kaayaanana ieu Purbalarang. Tah kitu bae nya. Katang tuanana ti ama ayeuna. Yen anak ama Purbasari Ayuwangi kiwari baris dijadikeun atawa jumeneng ratu di ieu Pasir Batang. Kalayan di pasihan sisilih atawa asma Nyi Ratu Pasir Batang. Atuh di dieu kaayaan ngungkung benek kabuyutan di karaton. Netelakeun yen di karaton teh baris diayakeun pesta penobatan atanapi pengangkatan Nyi Mas putri bungsu Purbasari Ayuwangi baris jumeneng ratu. Kitu kaayaanana di ieu karaton Pasir Batang. Kacarios ieu kaayaan di karaton Pasir Batang. Persiapan kanggo ngayakeun pesta penobatan sang putri anu baris jumeneng ratu estuning rame kacida. Kitu kaayaanana. Dur bedug belah ti kidul, prakenang belah ti wetan, tarompet belah ti kaler neretet. Atu dog-dog ti belah kulon pating torojol. Ti wetan kenang jeung terbang ti kidul bedug jeung jingkrung. Hiji tawis ieu karaton keur kasinugrahan wireh Sang Prabu Tapa Agung ayeuna sejalengser kaprabon atampi lungsur tina kaprabonan. Kitu dina kacarioskeun. Atuh di dieu salaku sesepuh karaton nyaeta Walengser anu kacida pisan sibukna. Cakah cikih kaitu ka dieu. Kaler ka kidul mah ka mana wae. Subuh keneh can waktuna subuh Walengser geus nakol bedug. Majar maneh ameh jongjon. Acan waktu lohor Walengser geus nakol goong majar maneh ameh henteu minoga weni. Dasar Walengser polahna sok rupa-rupa. Atuh lamun kapareng aya nu liwat Walengser sok nyirilik ngadeukeutan bari keplok nyabok kana rarai malah mandar cenah ameh sidik. Padahal eta kilaku kitu lampah kitu teh nyiar pikaameukeun batur. Kitu ka ujaring carita. Acarios ieu Walengser anu nuju ngayakeun persiapan. Aduh, duh. Gusti anu Maha Agung, Hyang Maha Widi.
Dedi. Nah, ieu kumaha serius. Uwa teh anger we di karaton teh di dieun tukang sibuk. Kapetau naon eta gua kapetau naon tah? Sugan bagian konsumsi apa bagian Lain bagian konsumsi atuh Dedi uwa teh. bagian naon wa tah manawi? Atuh ayeuna teh uwa teh mani geus sasangaleun bakatku balas hayo we nakolan bene jeung bedug. Aya paribasa di kidueuna beuhan bedug, di wetan beuhan terbang jeung kenang, di kaler niupan tarompet nepi ka neretet. Eta we da ieu pipi uwa nepi ka kemong balas niupan tarompet kanca. Oh bagian bewara anu teh nya. Encan ieu teh bagian bewara umumkeuneun ka balarea ieu teh. Aduh, Aya acara naon manawi wae teh bewara teh? ayu maneh teu ngadenge. Kapan ieu teh aya acara nya eta ngistrenan Nyimas Ayu putri bungsu. Nya eta Purbasari Ayuwangi baris jumeneng ratu di ieu karaton Pasir Batang kitu tah. Puna istrinya. Tah, sugan we kahareupna mah kanca. Uwa teh gede harepan. Sugan we nagara teh leuwih makmur, leuwih subur. Nya aya paribasa rembeuy ku beuweungeun, ramai ku alaeun. Kitu aya paribasa bungbuahanana subur, kadu picung ku panangka kitu tah. Kasampu Da meureun maneh oge seubeuh meureun ded engke teh nagara. Dari nagara sagala ayam mah urang betah. Tah kitu, ngeunah nyanda, ngeunah nyaning. Loba buburuhaneun. Ngeunah naon deui? Nyandung. Tah, tuh aya rakyat nu nyelengkung cenah majar maneh ngeunah nyandung. Uwa marek dangdan heula dednya, daguan di dinya euy. Dangdan walengser dangdan rek midang. Dangdan rek midang. Boga waktu 2 bulan beaker dipake dangdan. Aduh. Unga poe, unga peuting walengser haben terus dangdan. Dangdan walengser dangdan rek midang bari bubungahan. Boga jaket nu salawe kabeh ge pada dipake tah kanca. Aduh, bola jaketnya. beunghar walengser teh. Boga calana salaksa, boga baju nu 1000 kabeh ditataan majar maneh diajaran. Eta we ngajaran baju nepi ka 7 peuting. Ngajaran wungkul. Tungtung mah di sarung we wungkul. Make ieu teu meujuhna, make ieu logor teuing, make ieu gobrah teuing. Nepi ka sang raja kesel ngadaguan walengser balas dangdan. Dangdan. Walengser. Buru atuh. Ke heula yo cenah kanca uwa keur make sendal. Nah boga sabaraha kitu sendal teh wa? Sendal teh boga 1 juta. Waduh, 1 juta pasang. 1 juta pasang ayeuna keur diajaran ku uwa. Kakara meunang 1.800 ieu teh. Aduh. Walengser dangdan rek midang bari ngadaleungdang. Lempang bari ngagandeuang. Lamun pareng heheotan tangkal kalapa nepi ka semplak katebak ku heot uwa. Jiga naon heotna nya walengser? Angin puyuh. Aduh, nyaan eta mah. Ngaheot mani norotot, lempang mani rusuhan. Boga beno saloba-loba, beno 10.000 dipake kabeh. Buru mah bulu iris bener. Mun pareng walengser nyemah, memeh tarang nepi, beno mah geus adeg kana tembok karaton. Walah. Woi pake sabaraha biar wae kana beno. Da lebar atuh ded, ai teu dipake ku uwa. Piraku ari kudu dibikeun ka pamajikan mah. Da uwa teh ayeuna mah boga pamajikan di karaton ieu mah. Alhamdulillah. Ke geura. Aya batur ieu batur pakumaha. Aya batur hirup, batur paku kumaha, penting nama aya batur sare, silih pepetkeun kelek.
eta nu penting. Aja. Gawat atuh cenah paman lengser. Aduh ke heula ponggawa, ke heula yeuh. Wa teh can geus dangdan ieu kolor merosot. Eta ada salah masang sabukna meureun. Ai walengser teh nyieun kolorna teh tina karung goni teh. Majar maneh cenah ameh teu kacocoreungit. Jadi cocorong itu tembus. Tah kitu. Alah kanca geus ayeuna mah cenah aya ieu pakaian anu meujeuna. Ayeuna ua sejadu meheus ka karaton. Atuh di dieu walengser lempang ngagandeuang jiga nu ganang ngaheot mani norotot teuing laguna nahaon da boro-boro batur anu nyaeta kapareng aya ngaliwat dalah walengser anu ngaheotna sorangan ge teu ngartieun kana eta lagu. Oh, lagu sorangan we nya. Tah kitu. Geus ieu teh mamang lengser. Geus cenah punggawa tenang we. Lah tenang. Siap menghadap. Pokona mah ayeuna mah geus siap menghadap. Beno anu salah we anger we kapake namangan hiji. Dahuluna ge ngan hiji. Atuh di dieu cunuk kana waktu anu rahayu ninggang kana mangsa anu utama nitis wanci nu mustari pesta kerajaan anu kacida tohaga rohakana sadaya kesenian anu aya di tabeuh dog-dog reog rengkong badud ebeng pantun jeung jimrut oge aya di tabeuh. Maklum walengser kanu pasea-pasea ge majar maneh ditangapkeun we da can rek dipingel. Dasar lengser sok loba pamolah teu cukup ku kitu. Malah walengser ngumpulkeun orok anu masih keneh beureum. Tangap orok Teu pira orok oge titah careurik di eta karaton. Majar maneh cenah itung-itung raramean peungpeurieun nangap orkes mada mahal hargana. kurang rame keneh panawi. Kurang rame keneh walengser. Lamun teu aya cegahing Gusti mah cenah kaula mah engke dina pesta kerajaan arek nyumbangkeun hiburan. Hiburan naon panawi tah? Ua mah cenah rek nangap guludug 1000 gelap salaksa. Rame beuki rame pokona mah. Heuh dan nanggap nu kitu mah cenah moal icil kejo kanca. Mah kosi nyuguhan keun sina dordar. Kudu nanggap pantun kudu. Tah, nanggap pantun mah kudu loba udud, kudu loba kopi sagala. Unyuk sumangat cenah Gusti. Jisim abdi salaku sesepuh di ieu karaton ngestokeun kana pancen anu dilimpahkeun ka jisim abdi moal bade ngijing sila bengkok sinembah cenah kitu Gusti. Tah kasakumna rakyat Pasir Batang. Mangga Gusti kumaha bade nyarios naon ieu teh? Oh cicing atuh mamang lengser cicing tong newo-newo. Ieu kaula rek aya tepikeun. Kasakumna rakyat Pasir Batang ti suklakna ti siklukna aya paribasa tinang week lila poek tinang ngerang lila beurang tinu leueur kunang iteuk tinu poek kunang damar tinu hujan kunang payung rakyat kaula ayeuna geus kumpul kabeh ieu di alun-alun nagara. Ngariung. Kumpul ngariung hempak marbayaksa nyaeta kieu ieu teh. Nah, eta banawi tah. Kaula teh nyaeta sejangis trenan anak kaula anu bungsu nyaeta Nyimas Putri Purbasari Ayuwangi jumeneng ratu di ieu karaton.
Nyakseni Gusti, nyakseni Gusti. Nyakseni. Nyakseni Gusti, abdi ayeuna Pak atuh janten gaduh ratu. Aduh, ampun Gusti. Anyar ya Kang. Ratuna anyar jeung geulis deui atuh, ampun. Udah balengok kene deui ya. Nah, maneh teh atuh ngomong teh. Kahayang ari ngomong beda jeung batur mantong meni nyelengkeung seselenep ka hareup atuh. Ya saya pang tarikna nya. Mani sahayang pak tarikna. Paelah pewir-pewir kami parina ge. Aduh ampun. Cok atuh puru-puru walencer yeuh. Satuluyna kumaha ieu teh? Ulah talangke. Cok atuh puru-puru. Cicing ieu teh Kangjeng Raja can beres sabdana ieu dawuhanana. Mangga lajengkeun Gusti. Tah ayeuna pikeun aranjeun sakabeh salaku rakyat sing tuhu, sing pengkuh, sing taat ka Ratu Anyar sok sanajan awewe. Kaula percaya yen anak kaula baris mawa kana karaharjaan. Yen anak kaula baris mawa kana katingtriman keamanan. Kaadem-ayeman ya. Kaadem-ayeman gitu. Satuluyna meureun kaula rek ngucapkeun pileuleyan ka arandika sakabeh hei rakyat Pasir Batang. Yen kaula umur teh geus beuki ngolotan, awak leuleus raga lemah, tanaga oge geus ngurangan kula dina waktu ieu. Nganung harti kaula geus kudu ngecagkeun tina kaprabonan, geus kudu eureun tina pamarentahan, kaula kudu ngabegawan di tengah leuweung kitu sanyana. Nyakseni Gusti, nyakseni. Cicing maneh ulah ngomong. Atuh arek kobong pisan beri teu beunang urang euy. Beri teu cicing ulah ngomong. Si Tikarijet. Tikarijet bahaya sia maneh. Atuh jisim abdi ge nyakseni kaula nun abdi ieu salaku rakyat ti Pakidulan. Dua perwakilan. Abdi mah ieu perwakilan ti pertanian Gusti. Nyakseni pisan mudah-mudahan atuh Nen Putri dina nggoning mingpin ieu nagri, ngolah ieu nagara sing aya dina karaharjaan. Amin. Kalayan sing aya dina kasehatan salalamina ditangtayungan ku Nu Agung. Amin. Kitu. Tah upami abdi mah kitu Gusti. Ieu abdi di kalangan para nelayan. Nah, komplit. Ngawakilan kasadayana kulan manawi. Sok atuh tuluykeun ngomong teh maneh teh canae jeung dipotong-potong. Manawi nya abdi teh ngadukung atanapi ngarojong kana jumenengna Nen Putri Purbasari jumeneng ratu di ieu karaton. Mangga abdi oge ngiring ngarojong Gusti. Atuh di dieu pesta baris lekasan kalayan atuh ieu walengser salaku panasehat agung di karaton geus ngayakeun persiapan pikeun nutup ieu acara pesta. Aduh, naon ieu walengser wayahkeun abeuhan goong celengkeung deui. Dewara nya lah apa naon teh. Wah, ngabejaan sope itu. Moal kitu rek ngarona mah da piraku wayah kieu ngarona. Tah. Ah nah mah goong di kitu-kitu. Variasi. Aya naon ieu teh walengser? Ka dieu we ka dieu ka karaton ka dieu baralik deui. Kararumpul.
ieu teh ieu kanca-kanca sakabe terutamana ka rakyat-rakyat Pasir Batang nu ti kidueuna masing satuhu nu ti wetan masing satia nu ti kaler masing bareres nu ti kulon sing pada ngadongdon anu ti luhur atuh sing talurun anu ti handap anu ti jero sing barijil lempak sok kadararieu dengekeun ieu kumaha manawi bewarana ta ieu wa teh arek nepikeun bewara ka sararea reup angin reureuh heula nah walengser angin make dieureunkeun cicing daul rodaan angin mah cicing kumaha kami we naha jep sora simpe heula ieu wa rek nepikeun beja wireh ayeuna Kangjeng Prabu sejajengkar ti ieu kedaton nyaeta seja miang kahiji leuweung pikeun ngababakan ngabagawan nyucikeun diri nyirnakeun raga nyirnakeun rasa geus sandu meuheus ka hiang manon oh kitu walengser tah dedi maneh salaku wakil nyakseni oh tepikeun ka rakyat Pasir Batang anu teu hadir ka dieu nya diharewas-harewaskeun oh da maneh mah kapan RT bagian numpang bawahna mah keun nu bawahna mah ku maneh we ieu mah pamingpin teh gentos tah ayeuna mah pamingpin teh gentosnya eta Nyi Mas Ratu Purbasari Ayuwangi tah itu dedi nyakseni nya kalayan di dieu sareng senayo Nyi Mas Ayu Purbasari jumeneng ratu di ieu karaton tos ngawitan kaayaan panas nyaeta suasana atanepi kaayaan di ieu lebet karaton kitu kaayaanana mulai pergolakan ieu Dewi Purbararang nyaeta putri cikal Kangjeng Raja nuju kempel sareng saderek-saderek anu sanesna diantawisna bae Nyi Mas Purbararang teh ngempelkeun rai-raina nyaeta Purba Manik Purba Kancana Purba Endah Purba Dewata kalayan Purba Leuwih nyaeta baris diajakan babala gempagan atanapi babadan tenan nyaeta ngadugikeun unek-unek dina lebet manahna kitu kaayaanana sumangga urang gentos ieu carios daling ting angin ti peuting daleng dan hawati berang hiliwir angin-anginan kastori jeung wawangian gentos nu dipicatur atuh kaayaan Nyi Mas Purbalarang anu nuju babala gempagan mangke bakal kasamper deui kitu kaayaanana kacarios ieu di hiji alam nyaeta di alam lelembut nyaeta di alam kahyangan ratuning kahyangan sinyalurik nyaeta ratu Sunan Ambu Ratuning Widadari di ieu kahyangan kaayaan ieu Kangjeng Ratu Sunan Ambu Estuning alus tangtung hade laur gidig ringgit kepat perak kitu kaayaanana kalayan seungit malati angin-anginan
mapaesan nyaeta ieu kaayaan Sang Ratu Sunan Amu Ratuning Bidadari di ieu kahyangan si Nyalurik. Ari Sang Ratu dina wangkid ieu nuju ewuh kolbu runtiknya penggalih jalaran mantenang ngagaduhan putra Sinatria anu kasep ngalempereng koneng gagah perkasa taya bangsana. Nyaeta ieu putrana Kangjeng Ratu Sunan Amu teh nyaeta kakasihna Raden Guruminda Putra Dewa. Atuh ieu Sang Ratu Ayu atanapi Sang Ratu Sunan Amu cemeluk di kajauhan gantawang ti kaanggangan gantawang ti kaanggangan Sang Ratu ngagentraan ka ingkang putra nyaeta Raden Guruminda Putra Dewa anu ayeuna nuju ngahuleng ngaraga meneng kitu kaayaanana. Kasep anaking anak ibu Raden cing kadieu mernea kasep anak ibu anak king ieu Raden Guruminda aya isin aya ajri sareng macam-macam paraosan gumulung ngajadi hiji ieu dina manahna Guruminda. Duka kunaon margina dina wangkid ieu Raden Guruminda nyaeta kaeunteupan ku eta kaayaan kitu ujaring carita. Tah ka para mitra pamiarsa anu sami miasih seni miheman budaya Sunda kumaha kalajenganana ieu Raden Guruminda antos dina carios anu salajengna masih dina carios lenjeran lutung kasarung dina bagian anu salajengna. Hatur nuhun cag natar nyalalakon kasmaran picaritaeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.